bahasa-bahasa ahli-ahli hakikat matu teu kaharti kurang lantaran dedeuleunana nyana geus teu akur jeung urang nuku urang dianggap mutiara kunyana mah kocomberan nuku urang dianggap bagus kunyana dianggap jorek nuku orang dianggap rudin justru kunyana mah kadeleuna mulya dunia nuku orang diudag-udag nyana mah seserian senyum yang serikeun urang udag-udag dunia lantaran dunia teh eta teh kocomberan urang mah dijadikeun kebanggaan tina sapeda hayang kana Vespa ti Vespa hayang kana Mio eta teh seserian ahli hakikat mah ih sakela tawah kocomberan dihayang-hayangan aju urang mah ngeunah naik Mio titit kuari hayang ganti ka Avanza aduh aju hayang kawin deui geus baju-baju tuh nuku urang dianggap nikmat bagus oreng kuali mah doreng ya Allah ya Rabbi jelema naik mobil haju nyana digawe di pamarentahan bangga jasa make plat beureum satu kebanggaan batur mahareun teu wali mah senyum bae lantaran duit nu ditumpakanana eta teh getih nyanana cicing dinana haju seserian kadeleuan ku wali mah nyana keur ngenyotanana keur numpakan getih gilaeun atuh wali mah sedengkeun urang dedeulean urang mah jadi kebanggaan duh geus lain deui dedeulean wali jeung dedeulean urang lain deui dedengian wali jeung dedengian urang lain deui mendak nyana mah geus bae menghindar lantaran geus teu nyaman dedeuleunana dedengianana aambeunana kurang maka ambeuna seungit ieu minyak teh make hairspray segala rupa orenganan lantaran ieu teh terbuat tina nu najis kunyana mah ka ambeuna bau tai atawa meulina duit nu dipake meulina ieu teh duit ti pamarentah atuh bau tai kurang mah teu kaambe seungit bae nu aya malah menta deui bila perlu mah jualan minyak di pamarentah urang masyaallah